7.000-an coba kurang ge. Oh, cocok main kan ibu kana 1.000, bayar 1.000. Oh, ada data apa? Ini kembali ke mana? Angsuran. Kecon. Kembali ke minyak. Mau siam anggap. Ayah. Oh, mau. Waduh. Mau, iya atuh mau. Enggak direng angsuran. Angsuran. Awas si anak mana yang punya kota nih tadi kan warung kurang. Geus ku aing tuh digantung. Geus dibejakeun. Geus. 7.000 cenah nyokot. Heeh, 7.000-an cenah. Enggak kan 1.000 mana bayarnya? Heeh, jadi 6.000 dekeun. Lain 8.000. Naon? Lain 8.000. 7.000, kabeh 7.000. Mesti bayar 1.000. Heeh, tak gitu jadi 6.000. Iya, bulan 4.000, 4.000. Heeh, Balik gitu. ya, tidak jangkeun deh, jang si Siti. Sia nih, oh deui urang eta keur banyak. Enggak ka urang balanya na ayam minyak yang endang di urang. Moal. Di sabun. Sia mah goreng hate pada ngung. Nah, ada apa dengungan, nganyukan anak mana nyokotan nganyuk, mau anak mana yang ngintip tadi yo. Pada ngung da sia mah urang mah balanya di ka maneh sia. Bae si awas mun nganyuk sia ka dieu. Moal sudi teuing aing tara nganyuk ka sia. Heeh, da balik ka batur kita anak mana nganyuk ka dieu nyok. Moal aing mah moal sok buru bayar ka dieu keun. Sewana naon di imah beli sabun rek nyesehan. Nah, itu masih si Janar jebak. Oh, bayar hutang nu urut budak namanya. Beja. Awas ya, Bang. Kade ya jadi tukang warung mah tong pedengung sia bangkrut sia. Salah budak mana yang langsung nganyukan. Ayo kado. Heeh. Awas ya mun caranya nganyuk ka dieu. Bala we jeung bala buruan teh. Mari ceun teh ka mana wae nu ngalewat mun ceuk urang masuk atuh bawa warung tah teh. Yang dipiceun di buruan urang. Aduh, ada. Untung teu murag. Mun murag mah cicing atuh maneh teh. Wih, teh da urut jambu atuh urut ngalah saha ieu teh. Nih. Jadi sini loh. Nih cangkel pisan ya teh nih panas deh. Keberangan orang teh, hudang teh. Jadi panas beberes teh. Orang teh nih. Menuju belajar. Bu Haji. Aya Ustazah Kulkul. Bade ka mana atuh? Nuhun Umi. Sanes Ustazah abi mah. Nya atuh Umi meni. Bade ka mana ari Umi atuh? Biasa bade rutinan. Oh, nya. Da atuh ari istri Ustad mah kedah rutinan atau tiap hari gitunya supados berkah hidup ini gitunya. Entos atuh Umi bade ngalangkung hungkul atan api bade naon? Kayu atuh ibu Haji bade ya rutinan. Ieu bade beberes heula sakedak. Nying kitu pamali saur suami abdi oge. Akan suami Umi mah Ustad. Mohon ngan ieu teh acan rengse abi teh tinggal atuh. Tinggal teh acan rengse atuh kolok. Bu Haji, akan saurna atos ka Haji. Percuma atuh ka Haji oge ari tara rutinan mah engke asup neraka gerak. Nyakeun wios atuh Umi, da abi mah osok di bumi oge ngan teu nyirikeun abi mah Umi. Tara nyirikeun ka batur abi mah. Padahal mah atuh hayu we sareng Umi gitunya ka masjid ka madrasah gitunya supados ieu berkah hidup ini. Moal Umi abi nu nuju halangan moal. Sok gitu we ya. Umi ti payun we ajakan tuh nu sanesna kitunya. Muhun atunya ti payunnya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih ka warung teh eta deui balanja teh kudu naon urang teh nya. Nih asa bararingun jeung dengan sangu teh. Bararingun gitu. Bade ka mana Umi Kulkul? Ibu Esi. Iya bade ka madrasah. Oh, rutinan? Biasa rutinan. Mohon. Atuh da ari istri Ustad mah kedah kieu rutinan tiap hari gitu supados berkah hidup ini. Ya sok mangga. Cek
Atuh ieu teh aurat, itu kayak diumbar-umbar ieu teh kanggo suami. Oh, nya. Nya kedah tertutup ya kanggo suami ya mohon. tong diumbar-umbar kanu sanes gitu. Pamali bila masuk neraka saur suami abdi oge. Apaanan suami? Umi mah ustad. Mohon. Ayo atuh kumaha bade rutina? Oh, mohon abi ke ieu nuju halangan biasa. Oh nuju halangannya ni sarengan sareng ibu haji nya. Oh, nya sarengnya oh aya nembe. Aya nembe diajak teh cenah saurna nuju halangan. Padahal mah hayu we atuh yos. Di luar we cicing. Wah, umi sok we mangga we umi atunya. Abi mah moal nya nuju halangan. Leres moal ya teh. Leres. Ayo atuh eta kadenya omat dihijab engke mah dihijab anu ieu sa ieu teh jiga umi tuh tinggalnya. Nya mohon. Nya sok tong diumbar kade eta teh aib. Nya umi kulkul mohon. Amit. Meni padahal mah pira katempo beheung sapotong oge meni kuat kadi ceramahan sapanjang-panjang. Amin. Sum alaka sum ayam bertelur itik berlompat-lompat ada suara jangkrik krik ada suara jangkrik krik Cinderella ketemu orang gila gigi la gila masak naonnya meni baringong enak teh meni barosen gitu dek asin mahnya asin wae teh aing teh mah budug di bare asin wae teu nyemi dog we nya enog aya arigu aya kalau budeg mina rum cantik Non mak telanya niru atuh hayu. Tum Ram kadia kaheula atuh tong naon-naon di dinya sok kadia. Tuh kadia atuh meni mata kita. Nih nitahan wae anggoran. Anggar geraha. Namun atuh naon buru abi rek amang. Yang marek masak tapi bingung nyen midog we nya tong jeung midog heuh. Teu endog lebar. Kamu ikan mie hiji mah semuanya 2 we. Mie 2. Terus roiko na hiji. Roiko. Terus eta we beli kerupuk kemplang mah hijinya. Ada tong etanya, tong jajan. Kerupuk kemplang hiji dia teh. Dan teh saparapatnya hiji. Ya. Angsulna kak makan, ulah jajan. Ade, ingat di jalan. Mak, iya. Terus? Ya. Tadi teh roikonya. Mie. Iya kemplang. Baiklah, iya kemplang hiji. Mie atuh. Non ai maneh hiji. Kan hijinya. Saparapat kening rum. Ai senang hiji. Tadi hiji, kerupuk kemplang hiji, roiko cenah hiji, mie wae. Dibere deui ku eta teh ku warung teh hiji. Nah, di saya meulina. Jadi tuh diteun eta mah iha. Maksud mama hiji teh lain hiji sakieu, saparapat. Ya angsulna ieu. Ya Allah. Iya kumaha emak atuh mah nya hiji kieu mah maneh. Emang maneh teh hayang. Bae abi mah moal. Jang emak we hungkul. Emak oge genggara teh atuh ngopina oge ieu. Ni bae atuh manis. Iya mina mie kieu mie sedap ieu anu aya bumbuan geuningan. Bae eta oge kali apa eta mah roikona ieu mah. Roiko mah itu jangan goreng tahu atau hiji dari mana yang mama aing geus pada dengar anjir. Budak teh nih. Tuh kan itu. Mina bumbuan gitu. Ya kemplangna kemudian hiji kieu saparapat. Aya lalakinya di jalannya. Tuh nya jaluma mah kan kabalger gerak budak leutik teh. Ayo. Iya tuh kan bulan nih, rom atuh. Atuh mana? Yota, ayo pulang kampung beli tepanyung. Beda aja di kota mah nih abi teh laku bisa nih tiap jam teh aya anu order. Ngajan 5.000 oge da lumayan. Ai ku 10 mah, ku 10 oge lumayan nih di pemene pisan. Lumayan nih suka daek lah. Itu naon? Naon?
Bini bade atuh. Iya, kue ali abi, raos ngenyot abi mah. Bade, nah ini, saya liang oke, si badi kau yang lagi enak kuncinya tuh. Bade mau, dia 5.000. Bisa nu ambek. Sahan, tong beja-beja ka batur, tong beja-beja ka majikan. Aya ieu mah. Heeh, kaya tulungi ka teh abi. Hah? Enakeun sagoyangan oge ngebor. Siap. Nah, ngebor-ngebor na waras sakit batur. Henteu, iya abi mah keur ngalewat ieu. Abi tukang ngadangdut jadi goyangan ngebor alus kitu. Anjing ini na waras 5.000. Hah? 5.000 naon 5.000? Wes, Oh. aing. Senengan manu lengong. Waras sakit batur. Pak. Magang sakit dong. Nih, datang naon atuh meuni. Yang ngegoda sia beja Tuh we. Ini kade ya, hati-hati. Uminya puntennya, maaf. Kemana ya? Dek ameng. Aman. Oh, masya Allah. Saksi sarolehnya. Kadenya hati-hati. Yang bisanya umi-umi teh. Ini tinggal tiungna. Jika pocong. Ikan keke ma iloy ikan kerapu ma iloy. Tuh, ya sahur bakal Ustad oge. Kita itu harus tertutup cenah sahur mate cenah tekening diumbar-umbar auratnya kanggo suami cenah komo katinggal ieu Mas Taka tinggalnya tuh matak bumi mah kieu we. Ikan keke ma iloy. Astagfirullahalazim, Aceng. Ya Allah, Aceng. Aceng miss bunga. Astagfirullahalazim, Aceng. Ya dosa, ya. Miss bunga, Miss bunga. Nuhun da Sambil Umi oge disebut terang Aceng. gitu. Umi oge terang, ieu teh Aceng gitu. Tobat Aceng, engke dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk neraka saur suami Umi oge. Akan suami Umi mah Ustaz. Nuhun Umi terang, Ringkas Ustaz. terang, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, gerak tobat ya bilih dilaknat ku Allah. Ganeng Umi meni so istiqomah pisan. Nibatan bibir ka mana harap teh ngomongna ieu. Sahur saha? Sahur Umi mah Adi. teu pernah menyakiti hati orang lain. Teu pernah sakedik oge Umi mah. Nyata eta kada introspeksi diri, inget-inget Umi emut-emut Umi nyarios ka batur teh menyakiti hati orang lain henteu. Atuh dah raraosan Umi gitunya da Umi mah teu acan pernah gitunya. Nganyerian hate batur gitu da. Atuh kumaha da saur suami Umi oge kamali akan suami Umi mah Ustad. Iya tuh masya Allah tabarakallah astagfirullahalazim. Dedeh teuing ujang Aceng. Aceng astagfirullah Aceng tong kitu Aceng. Aduh Umi mah ni asah Umi, kan abi teh Aceng teh kenging pegang-pegang Umi sanes muhrim. oh Astagfirullahaladzim. Aceng sia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Umi dikir-kir Gusti. Aduh. Aduh suami Umi teh kumaha atuh ya. Astagfirullah Aceng tinggalnya sia tinggal engke. Astagfirullah sakit. Aduh astagfirullah. Aduh aurat. Astagfirullah. Sok-sokan ngatur Miss Bunga. Aceng geus naon Miss Bunga teh ngaranna teh. Sok pisan alim
Istri Ustad. Tapi ngomongna ganti dijaga. Padahal teh antep nyongkruk. Kapan kadia bang, Ustad? Kapan kadia bang, bahagia? Kapan ka dunia? Minum atuh koja. Aceng di mana? Nih, si Aceng mas nih, Aceng awe. Dari Aceng kan? Nih, bunga. Di mana Aceng? Rawat yang saha itu teh atuh, ustazah. Oh, si Umi. Umi. Si selendang merah. Heeh. Umi yang Kulungan itu tuh, dikusruk. Dikusruk. Ku urang dikusrukeun. Nah, teh mana kaceng di kumaha sih? Kita tobat ka urang. Oh, atuh deui. Mung atuh meuni. Urang tobat mah ieu, urang teu teu kikian mana urang teh moal boga duit. Coba asli deh mun tobat merek kumaha nya nyopakna. Gitu. Aduh lah, Ceng. Naon? Nih cing mas meuni cantik-cantikna Si Awani kaceng ka urang. Emang Naon salahna ieu penampilan urang naon sok? nih maknya make daftar main atuh. Masa atuh daftar bawa? Ku Aceng. Kumis bunga ame cantik. Dikeun salah kita meh cinta terus ka Ceu Imas. Sok enak salah kita Imas bawa ka dia gak bakal jatuh cinta ka Ami cenah. Moal we atuh da salah Moal we urang dah. mah da Kata cinta apalan. ge buat Ceu Imas seorang, Ceng komo ka mana atuh Kata Ceng? apalan orang jauh jadi bakal bakal cinta bakal terpesona ka Abi tinggal itu. Soalnya kan cantik aku mah bodinya mulus seksi. Udah mau nggak dandan? Mong taya, anggar ya. Ayo ke maneh mah ka imah teh ieu ngarayu salaki urang. Mawin Heeh, sok da nyaho. Mau mah Maneh. Wow. Nah, nempokeun we urang. Teu. Ayuhan salakina hayangonnya paling patut pisan cokor buduk pakai ngacapit pakai daster uyuhannya salakinan terjadi jipannya pasti buka pengerenan tepat kita kungkul San. lah atau awal setelah ke lampunya Yang saya atuh kolok Umi. Kira neng abis heula. Oh nyanya. King mang iloy Ikan keke. Ning pegang-pegang umi sanes muhrim. Oh, heeh. Jempe, action. Siap. Terus lepaskan atau aing. Kala tenang siap tuh. Siap. Action. Neng atuh hadeuh kan. Sen. Maaf punten. Quran action. Neng atuh kade. Naon? Ijik ya mah maneh. Mau nya ieu nah maneh.